Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulujeng ditepang daun kende sareng simkuring Mang Dedi Mulyadinata kiwari baris medarkeun hiji carita dina judul Wirosada Jadi Jawara. Pilih ku galih anu saeda singkahan kumanah anu awona anggopi enteun ugoning ulang lumampah di alam dunia. Wilujeng ngabandungan tugdugikeun ka rengsena. Channel Berkah Segara, channel asli dongeng Mang Dedi. Wargi Mang Dedi para baraya di mana biayana utamina pisan maka para baraya di magaduhan hanca ieu carita Jawara Tigu Hamau karangan Kileksa Kiwari Bersibandungan bagian anu ke-38. Sakumaha nu kantos di Bandungan dina hanca nu katunda bagian anu ke-38. Pendaran Mang Dedi kebegat ku wanci dina mangsa medarkeun kaayaan alam tiburan di hiji guha nyatana Guha Mau khususna ka Bapak Singajaya anu harita keur ngabandungan dongengna Jang Wirosada atau napi ngadongengkeun pengalaman hirupna. Pangna ditulungan ku Bapak Singajaya. Kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita langkung tos mah mangga urang sami-sami Bandungan ku sadeana namun kadihilap janela poho panto lali kana kunci. Wilujeng sadengkeun di jerona aya dua tangtungan jalma nu keur darayuk dina batu cadas nu lempar. Horeng si mana horeng Bapak Singajaya yang haripan hiji tangtungan jalma deh nyatana Wirosada. Malah harita atuh Bapak Singajaya pok ngomong bari jeung neuteuk ka Wirosada. Ya dua dajan kitu ge. Bagja jaman lamun ke rumah Bapak Bunga liwat saging. Sabab naon? Sabab bisa jepung jeung keluarga Jemangcah ayeuna Bapak teh hayangnya. Nyaon anu jadi sababiahna? Bet patalak jeung anu duaan. Kumaha eta teh jalan-jalannya? Cobi dongengkeun ka Bapak.
barabat Wirosada anu mimpin kahirupanana malahan mah diguar ti mimiti waktu nyisutirah aya nu liwat ditetek tug nepikeun mangsa harita ku Bapa Singajaya di Bandungan kalawan tenget nakarangan bari jeung toleh unggut-unggutan sakapeung gogodeg bari jeung kumecreng tak itu lalakona teh Bapak janten abdi teh kateter jajaten katiti pangarti kudu ngaran Wirapati abdi ge ngaroseran jababna heran nah janten Bapak manehna bot janten jago kitu dati payun-payun mah teu kitu-kitu teuing ceuk Wirosada mungkas kateranganana bari jeung toleh neuteub beh ka Bapa Singajaya kenyanya horeng cek itu jalan-jalannya yakin si Wirapati jeung si Kalasurya teh kasasar lampah katalimang patekajay becer jadi bega jeung garung jauh pisan dina didikan akikan mimiti Masya Allah Bapak teh daek kababawa mun kitu mah ayep sabanusanya nama Bapak teh gurunya gurunya ngaji sapraka denge beja sok itu peta si oncohode ku Bapak teh geus jadi aku murid malahan maya dianggap musuh nu kacidagerotnya we menormagina Bapak isna magejeng naon marigina sabab kalakuanana jelas-jelas ngerakeun saca ngawiwirang ka Bapak salaku guru meureun ceuk nu apaleun mah ka Bapak jeung murid teu nyameureunan cangtu we nyungseuikeun ajawa nganyah-nyaha ka Bapak bet jableg murid kitu patut cenah tuh padahal mah Bapak mah teu ngaharepkeun sarta kacida ceuceubna kaeta dua mangkeluk jebikeun ka kitu tah si Wirapati jeung si Kalasurya Allah Robi ijati Allah gablek murid kitu-kitu coy Bapa Singajaya nembongkeun kajengkelanana beungitna ngadadak geuning bisi atah beuleum amarah anu memang geus aya ti tadina ayeuna katambahan deui ku ayana laporan atawa ngadenge beja ti Wirosada ngeunaan kajahatan Wirapati anu dibarengan ku Kalasurya sadengkeun Wirosada ngarasa regreg hatena ari sabab ngadadak aya harapan pikeun muntang tulung sangkan hasil nyangkarat Wirapati kadua Kalasurya atuh pok harita Wirosada Bapak abdi bingah kalewat langkung upami parantos kieu mah margi asa aya jalan anu sae maksud kanggo nyangkalak eta dua jalmi nyaha kumaha tata sareng carana cobi atuh abdi nyuhungkeun bolongan Bapada puguh abdi teh soak asa taak majengan eta dua bangsat nu gorot elmuna sanes lawan nu lamaneun abdi mata kilaka kasarea puntennya Bapak abdi teh nyuhungkeun tulung sakantenan ieu kudu ngomong kitu kasep sabab saanyana mah geus jadi kewajiban Bapak pikeun nyangkalat eta dua mangkeluk tapi heula teuing kumaha ieu bat aya we halanganana jeung kacidaling hasna tah si oncohot atuh sajabati kitu Bapak oge ngarasa heran sabab eta nu mangkluk nu duaan ayeuna mah ngabogaan jurus-jurus aneh anu teu saluyu jeung ilmu-ilmu sulat anu geus aya jiganya mah kasep eta teh lain silat tapi ilmu hideung maksudna Bapak pikeun nyambahan kakuatan ka jalma-jalma jahat namargina Bapak gaduh emutan kitu Bapak boga sangkaan kuat yen si Wirapati kadua si Kalasurya teh geus guguru deui tah si mangkeluk teh ka hiji jalma nu memang luhur ilmuna tah kitu cek pamikiran acawa pamadegan Bapak mah abdi gaduh emutan dugi kadinya Bapak nanging tapi naon kumaha tu carana kanggo newak eta jalmi Bapak Abi teh ngaraos heran
Heran kunaon? Mohon maksud dena margina abdi teh dicanaka dieu ku Bapak nah atuh dicanaka Gunung Kalayar sakan tenan. Apaan Bapak teh kagungan tempat anu parantos dikena ku sadayana. Yo eta teh jalu. Bangnya Bapak mawa hijab kayu memang aya maksud anu tangtu boga tujuan anu utama. Sanyanya mah guha maung ieu oge tempat Bapak kene. Tan ieu mah guhana ge guha maung naon margina Sabab samemeh ngajegeun padepokan nu mangkuk di Gunung Kalayar teh nya di dieu heula ngayakeun sasadiaanana. Jadi guha maung jeung imah di Gunung Kalayar teh sarua bae milik Bapak. Ngan di dieu mah eueuh nu nyaho iwati Bapak pribadi ditambah ku hijab ayeuna. Nah sababna dirusiahkeun Bapak sabab ieu tempat teh paranti nyepi atawa ngayakeun latihan-latihan. Sedangkan di Gunung Kalayar mah sakabeh murid Bapak nyahoeun. Malahan majama nu teu wawo oge arapaleun yen Bapak teh cicingna di dinya. Salajengna saterusnya pangna Bapak bawa ka hijab ka dieu teh hayang ulah kanyahoan batur. Utamana pisan mah ulah kanyahoan ku Wirapati jeung Kalasurya. Nomargina Bapak? Nomargina sabab lamun nyahoan mah matak jadi mamala. Serta ngaganggu kelancaran tujuan Bapak. Ari maksudnya ujang teh kumaha ieu teh? Kumaha lamun ku Bapak arek diangkat jadi murid? Nyaho ujang rek ujang teh dek diwari subaru paning ilmu padamu jampe pamake ti Bapak pikeun ngagempur musuh nu dua teh. Sabab lamun hayang ngarubukeun Wirapati atawa si Kalasurya teu gampang. Kudu masagi heula dina ilmu lahir batin. Tah kitu tujuan Bapak pangna hijab dibawa ka dieu teh. Cih, Bapak rek danya, kumaha sanggup narimana? Sabab ieu pamengka si Bapak disebutkeun tadi teh. Kekecapan Bapak Singajaya sakadapan mah Wirosada tengah ulang maneh mak teu boga sangkaan satungtung buuk-buuk acan yen Singajaya boga karep atawa pikiran kitu atuh puguh we bungah arek diangkat jadi murid mah Channel Berkah ngan berat ninggalkeun pamajikan mangkana keur gede beuteung alias kakandungan kulantaran Wirosada cicing bae pok Bapak Singajaya harita. Ya, kaya ngahurang jalu. Berat aja kumaha paminca Bapak teh cing-cing ah. Minta jawaban nu pasti we yo. Sabab Bapak bisi ka ako kali hijabnya cebuleun pate kajan mah. Hijab jangtu kudu cicing di dieu rada lila meureun. Sakurang-kurangna 4 bulan. Aduh, 4 bulan. Ya. Bapak. Abdi teh bingah nama diangkeun ke cuku Bapak. Ngalihan mah asa mobok. Mandi gorowong aya jalan komomun tas nanging. Tapi naon atuh? Kumaha atunya Pak? Kumaha nyaon ge? Abdi teh tos gaduh pamajikan. Nya teu nyaon boga pamajikan ge. Ya modern aya indungna, aya bapana, aya Ibu Ramanya sagarupa meureunan Ibu Rama hijab. Makaning nuju ka kandungan ieu teh Bapak. Jadi itu aya batur, tah ieu nu janten emutan abdi teh. Beurang ku pamajikan ujang teh acawa sumohon.
Mardi nuju ka kandungan anak ieu. Bapak tanggung jawab. Orang Bapak tanggung jawab. maksudna Pamajikan hidup mana naon. Sarta hidup teu kudu salempang. Kula warga hidup nu mangkuk di Cibedi moana naon. Ayeuna mah pilih we paminta Bapak. Nah harek narima paminta Bapak atau warek balik ke hasil nyawa Kurapati. So, itu si Bapak mah. Singajaya harita ngomongna kitu bari jeung neuteut. Atuh puguh rosada jadi bingung. Manehna memang butuh ku guru anu sakira bisa nambahan kana pangabisa manehna. Sangkan ngungkulan ilmu Wirapati, tapi tetap ngerasa melang kanu jadi pamajikan. Geus ngahulang deui. Bapak abdi teh memang laras hoyong yang kalak si Wirapati. Tapi nyaon. Tapi ari kedah papisah lami sareng pun bojo mah tuh asa abot. Kumaha tuh caranya Bapak supados lancar dua nana. Mugi we kersa ngahapunten ka abdi. Ya, kasep jalu dengekeun. Si Wirapati jeung Kalasurya teh bareto geus hasil ngawasa ilmu ti Bapak. Nu kacida macak ngabahayakeun nya. Wirapati teh boga kaunggulan dina hirup picai. Hirup picai? Manehna mah najan dikeum 2 minggu oge moal pae. Nomor gina Bapak? Sabagus tamat ngaji ilmu Banyurasa. Siajengkeun si Kalasurya geus tamat ngaji ilmu Banyusukma. Manehna mah teu kuat hirup picai. Dina naon tuh Bapak? Tapi boga kakuatan pikeun ada serangan angin. Oge bisa nyerang ku tenaga angin anu macak ngabahayakeun. Tapi ieu dua kakuatan ayeuna babarengan nu hartina ngahiji saurang cai saurang angin. Jelas macak ngabahayakeun pikeun balaria. Kumaha pikeun ngungkulanana Heula itu. Pikeun ngungkulan maranehna laras pisan Bapak. Kudu dilawan ku ajian pangematrasa. Jeung kudu ngawasa kana ajian acining bumi. Ajian acining bumi. Ya. Cayeunya hidup boga karep rek newak si Wirapati atawa si Kalasurya. Sedangkan ilmu hidup hanya penyuh. Can mahi atuh jalu pikeun ngungkulan eta 2 mangkaluk. Kacamba-camba si Wirapati jeung Kalasurya teh ayeuna mah geus guguru deui. Atuh jelas. Kakuatan dirinya beuki tambah kuat. Sarta ilmuna beuki luhur. Susah atuh pikeun ngungkulanana jalu. Buktinya we penting jadi hidup ya hampir cilaka dek ditarok sirah ku gobang bedong panjang rek ditigas jangga ditigas bohong ku si Wirapati. Pan harita teh hidup gawala kaya sarta ilmu hidup juga nu ngadadak leungit alias teh bisa digunakeun. Dah ieu teh naon akibatina naon sih? Cina luhurna ilmu Wirapati, si Wirapati nu bisa maruman ilmu musuh untung harita teh si Kalasurya kertatu di jero. Coba lamun jeuh. Hidup ge bakal dikoroyok kuduaan. Nah bisa menyatli mesin gubang ge. Jayeunya kari milih. Nah harek narima kana ka hayang Bapak atau balik jeung lengo. Dibera
panerangan kitu mah atau katerangan ti Singajaya Wirosada teh beuki ngaholeng bae. Manehna seunggah ari ngadenge kitu mah. Jeung deui geus karasa ku manehna kumaha beratna nyang hareupan dua garong. Kalmuna geus yakin lain lawan-lawaneun. Matak cilaka gede. Nya tungtungna Wirosada sadar. Manehna kudu ngorbankeun perasaan anu melangkan jadi pamajikan asal laksana mibanda ilmu sakti ti Bapak Singajaya. Pikeun engkena. Pikeun ngungkulan Wirapati atawa si Kalasurya nu geus jadi musuh grogna. Meniri ngagulang jajo. Kumaha Gayep? Bapak. Kami kitu cara nama sawios. Sawios naon? Abdi pada nampi kana maksad Bapak. Mangga sejak ngiringan kana naon rupi anu dirancang ku sera Bapak. Aduh. Batuknya anu syukur pisan Bapak cebungah mun kitu macu. Tapi kade ulah ngarasa dipaksa jeung ulah asa kapaksa. Kudu sadar jeung ikhlas kasep. Cek Bapak Singajaya. Bari jeung neuteuk ka Wirosada. Kartos kadi ge Bapak. Kartos. Abdi teu asa dipaksa sarta teu asa kapaksa. Channel asli nanging parantos sadar sapinuhna yen ieu teh peryogi pisan kanggo abdi mah. Salajengna tuh Bapak kedah kumaha abdi teh atuh iraha tiasa ngawitan diajar silat. Abdi tos sabar hoyong geura laksana. Bagja jemenyan anyaking. Bapak ge bunga ari kitu caranya mah heukas. Bapak moal kagok nurunkeun ilmu panemu jampe pamake moal asa-asa dina namplokeun pangabisa ka hidup. Yuk, urang ngamimiti diajar. Ngalatih diri pikeun nyambahan ilmu panemu nu bakal diancokeun keur numpes nu jarahan. Tapi kade yo. Samemeh narima naon rupa pangajaran di Bapak hidup teh kudu jag-jag heula awak. Kudu sehat lahir batin. Jawab anu sajujurna. Nyaha aya keneh nu karasa acawah henteu. Naon anu nyeri jeung cangkeu ku Bapak rek diubaran heula. Alhamdulillah Bapak. Alhamdulillah kumaha teh. Awak abdi tos jag-jag walajag deui. Teu aya nu karaos. Ya bener. Kade udah sok ngabohongan awak sorangan. Bohong kahiji sok ditutup ku bohong kadua satuluyna. Jawab mah anu dibohong anu gede bohong mah kitu. Malina kena awak sorangan. Engke Bapak. Abdi teu ngabohong. Kade ya sabab pikeun narima ilmu ti Bapak mah kudu disampakeun ku awak anu kuat, batin anu teteg jeung wede. Lamun jiwa raga ujang kuat sehat, macak cilak. Jiwa raga ujang kurang sehat, macak cilaka kana diri. Ngandung hati ngabohong hidup. Cek Bapak Singajaya anu bangun anu cancaya. Bisi Wirosada ngaku-ngaku sehat awak bari jeung aya keneh kanyeri. Sabab sasatas tatuparna teh atuh balukar tina panyiksa Kalasurya ka Tuturapati. Tapi nu karasa Wirosada ayeuna bener-bener sehat belejang. Bapak. Mugi Bapak sampaikanten ka abdi. Kayaan awak abdi ayeuna parantos pulih deui sakumaha biasana. Bener. Laras. Ropena mah kasiatina cai anu dipasikeun ku Bapak teh. Agung mangpaatna Bapak kanggo nyageurkeun awak abdi lulu mah.
Jawabna Wirosada ngayakinkeun. Jeung memang hatena oge rada kaget sabab cai anu dipake nginum ku manehna bener-bener ngandung kakuatan gaib anu mata kelok. Sakabeh kanyeri nu ngancik dina di Wirosada ngadadak ilang musna. Syukur lamun heueuh mah kitu kasep yu atuh lamun kitu kanyataanana tuturkeun Bapa ayeuna. Urang ni teh ngan heula kaayaan di dieu. Lantaran hidup teh kudu apal heula meureun kana seluk-belukna dieu tempat. Ceuk Bapak Singajaya berijeng ngantung terus muru kalawan guha dituturkeun ke Wirosada. Raduanana eureun dina bibir gawir. Panon melong kahanap nyawang dasar jungkerang anu curug pisan. Sarta kadenya aya sorat cai anu ngaguruh di hanap. Wirosada hatena mulihkeun kalanyapan, tapi oge ngandung kapanasaran. Ku hayang geura nyaho kana sakabeh kaayaan di tempat. Ayep, Abi Bapak. Ieu teh jurang si Walang Krama. Si Walang Krama. Lantaran baheula bangsana Bapa ngorakeun di dieu teh aya nu cilaka nepi ka hanjona. Ngaranna teh Walang Krama. Dupi Walang Krama teh saha Bapak? Aji sapaguron jeung guru Bapa. Di handapna aya cai ngocor anu kacida pisan herangna. Ngan kade ulah gagabah lamun hayang kadinya. Ardi Sabab loba seung-seuredan nu garala kayaning wayombong langir jeung kalajengking jeung sayabana nya eta pisan nu jadi sababna. Bangna ka daerah ieu arang langka aya jalma nu wani anu wani ngulampreng. Iwaci Bapa sorangan. Ngan moga-moga dimimiti poe ieu ditambah ku hijab nu baris apa jeung wawuh ka tempat ieu cu. Bapa Singajaya nerangkeun kaayaan eta tempat di Bandungan kelawan tanget ku Wirosada. Dibarengan ku panon anu rara teret nitenan kaayaan jurang. Kasep, ieu guha lain menang jelema, tapi guha alam anu geus kacida kolotna. Malahan mah geus leuwih ratusan taun. Cenah eta pangna dingaranan guha maung. Baheulana masuk loba maung di dieu teh. Sok sanajan jauh, kalitu jauh ka dieu. Sabada dicicingan ku Bapa eta maung teh kalalabur ting kunaon eueuh nu wanieun cicing di dieu. Dan itu asalna ieu guha maung teh. Kaharti sadayana kartos pisan ku abi Bapa nanging. Upami hayong kaluar ti ieu guha. Kumaha carana nya da geuning kan ieu teu katingal aya jalan. Memang da demak teh jalan. Maksudna? Ngahaya pikeun ngamankeun guha. Sangkan nyaon sangkan ulah kanyawan ku batur. Ku batur dah. Ieu salah sahiji pangajaran anu kudu dipikiran ku hijab. Jadi hijab teh mun hayang kaluar jeung asup aya guha. Paras pisan Bapak. Memang teu gampang. Sabab kudu ngawasa heula elmuna nu disebut ilmu hampang raga jeung ilmu nu bisa ngaluyukeun diri kana angin. Tapi teu kudu hariwang kasep. Eta ilmu insyaallah bakal diwariskeun ka hijab. Sangkan bisa kaluar jeung asup ka ieu tempat kalawan gampang. Channel Berkah Segara Singajaya bari ngarere Wirosada oge ngarere duanana unggeup-unggeukan. Ajengna kumaha Bapak? Ayeuna urang kaluar heula sok. Hijab kudu nyaho kaayaan di luhur sabab dirinya pisan tempat ngayakeun latihan teh. Wayahna ku Bapa arek dipayang sabab naon? Hijab moal mampu pikeun kaluhur di ieu guha. Sok pereumkeun panon, ais dipereumkeun, aca momoal sok. Kumaha ujang we? Abi mah ngiringan we Bapak. Teu talangke awak Wirosada teh pangku. Tersesat atuh harita.
Bapak Singajaya mayang Rosada keluar ti jero guha. Bari jeung mamayang Rosada nu hatena teu boleh kalanyapan. Sok sieun kuprak kana dasar jurang. Tapi samane hatena teteg Singajaya geus nepi manten ka hiji palataran anu lega. Dikuriling ku kakayon-kakayon anu gede jeung luhur. Sae suku Singajaya nincaktan. Wirosada diejagkeun alaunan atuh meuning ngarahuh bangun anu milu capek. Jajantung toleh motah meunikeun karatung. Manuk-manuk recet ni gandeng lebah dinya mah beda deui jeung kaayaan di jero guha estuning jempling sorak manuk kan cukup ku hawar-hawar. Retetna sorak manuk jiga nyaksian dua tangtungan jalma anu keur euleugegan harita di eta tempat. Malah pok anu sepuh harita. Ya, ieu teh tegal buleud. Nyaon sababna disebut tegal buleud lantaran wangunna nya ieu teh buleud teu beda jiga campir atawa nyiru. Di wengkuna teh ku tatangkalan anu rajeg jarangkung gede. Di dieu jiga aman. Tapi sanyana makasih matak balai gede. Nama gina Bapak? Sabab dia teh paranti unca jeung mencek aruling. Ngesok di dadohok ku maung jeung orai gede. Tapi teh kudu sieun hideap mah Bapak geus boga ilmu nya pikeun ngarasa togara lah. Malahan mah tong harganing marane hanyana. Imahna ge ku Bapak mah dipenta. Cek Bapak Singajaya. Maksudna mah imah maung alias guha dipenta ku manehna mah teu boleh dibikeun. Kitu maksudna mah. Najaga atuh nerangkeun deui kaayaan lebah dinya. Ngomongkeun tegal sedengkeun Rosada encan kumpul kabeh lelembutanana. Lantaran leuwas keneh urut di baba luncat dieu teh. Heran, helok teh beak-beak. Muji kana katengasan eta aki-aki nu jujuluk Singajaya. Nu elmuna bener-bener geus luhur. Mata greg-greg kana hate. Sarta mata kabita ku hayang buru-buru mibanda eta ilmu. Bapak. Dupi di dieu paranti latihan naon, Pak? Dupi di dieu paranti latihan naon? Di dieu teh paranti latihan ngagayuh angin. Sarta latihan lumpat bari jeung ngabebrik sateuleung anu garayak. Jadi hidup kudu apa kanya kaayaan di dieu? Jeung deui kudu dikawasa sakabehna. Unga pojok nu kanyahoan saca kudu apa suluk-bulukna. Ieu cegah leganya kira-kira 1000 kali leganya guha. Kabeh nu katinca ku hijab sarta kudu apa seperti apana di jero guha. Mun ditempo kudu awas sakali nempo. Cik ayeuna sidikeun. Katempo kabeh atawa henteu. Lain seuri. Bujang-bujang bapangan ukur ieu we. Anu dareukeut masih jenama teu jelas sakadar katinggal ngamparna we wungkul. Nanging terang aya naon di ditu. Kumaha di dinya sareng naon nu aya di pojok itu. Yakin moal kacempo kabeh atuh. Naon sababna? Sabab ngan ukur ngandalkeun panon lahir wungkul nu diwatarsanan ku naon Bapak? Ku kamampuhanana. Mun hijab geus ngawasa hiji ilmu tantu sakabeh legana tegal bakal katempo hijab. Mun aya musuh atawa aya naon bakal kanyahoan ku hijab. Beli ibarat nyempo kayaan di jero guha maung tadi. Saretan oge kanyahoan kabeh.
Wirosada sirik bungah bari jeung di barung ungkut-ungkutan. Kataji ku eta ilmu nu sakitu ahengna. Wirosada geus geregeteun hayang geura-geura narima pangajaran ti Bapa Singajaya. Tapi tantu moal bisa gagabah sabab tata jeung carana asup jeung kaluar ti guha oge can bisa nanaon. Jah, taiji eta. Aju-kajuannya hijab moal nyaho kana kayaan di guha jeung di Tegal. Sabab can diwanuhan, can diwawuhan, can dikekengan secara cariti. Tah, ayeuna yuk. Urang ngurilingan heula ieu Tegal. Sangkan apal wates-watesna. Lamun geus kungsi nincak atawa nyorang bari peureum oge bisa kasawang. Cik Singajaya berjeng terus ngalingkahkeun sukuna lalaunan. Atuh Wirosada ngicrik nuturkeun pandiri. Nah laras ieu Tegal teh tara kasabah ku jalmalian Bapak. Oh sok Tegal mah. Ngan guha meong wa ieun nyahun. Tapi cenah kisah tahu sakali jaya jalma nu lampreng ka dieu mah. Amargina Bapak. Sabab kaya urusanna ngarek naon. Los ngajangkor ka dieu. Jauhan tu ka dieu, jauh ka lemur anggang ka desa. Upami kitu mah tiasa jongjon mami latihan tatu. Nah, atuh. Ayeuna oge geus mimitian latihan Kasep. Ujang teh sebenarnya mah keur dilatih pikeun ngapakeun kayaan alam jeung sabeudreuna. Tuh tempo. Takaler jiga lowong ka kulon gunung, ka wetan gunung, ka kidul gunung. Jadi ieu tempat teh diriungku gunung-gunung sarta nu lowongan ukur kakaler beda we jeung hiji tungku atawa hawu. Singajaya tanjak tunduk nuduh-nuduhkeun kaayaan dirinya. Barang kerjonjon kitu korebat mangsa cekap waktu cukup. Can ieu carita urang gunah heula aya naon atuh morebat. Insyaallah enjing mangga di baris maluruh bagian angka 40 dina mangsa tur acara sarua. Sabantawis waktu dikantuling geus kumangilna istirahat heula kitu nyang hareupan acara tarucing kuring teh nya. Sabantawis waktu mah atuh mungkur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.